Iya duit nah kurang ya. Mulai kapangi tah. Dino poe kamari ge sarua tah akur datana. Aya 2 berarti nu teu akur. Nya Pak, abdi ge milarian kene. Milarian naon ai mah? Nya eta atosna Pak aya. Teu aya leungit maksudna. Bukan Pak. Nah bisa leungit. Duh, hampura pisan abdi ge ieu tak can terang atasna ka mana. Oh mana ayeuna loba pisan kesalahan nu euy. Mun urang cicing keneh nya eta. Mana urang teu apal mana ribut jeung si Aceng kamari. Dibikeun ka mama bapana. Si itu sopan kan geus maot bapana teh. Karunya aya maneh. Bukan Pak, abdi hilap kamari mah kalepasan punten. Maneh di dieu teh sebagai leader nu. Maneh kuduna leuwih bijaksana tinu lain kudu bisa nengahan lainna ieu mah ngadon ngarusak keharmonisan tim. Nya Pak, hampura pisan ieu Pak. Udah geus gagal jadi leader. Ayeuna ieu ketambahan duit leungit rek kumaha urang ngomong ka owner. Ieu gara-gara maneh unggul tapi ngarugikeun ka satim maneh teh. Pak, atos ya Pak. Keun wios Pak. Masalah artos mah abi nu nanggung. Keun we da dipotong dinu gaji abi ge teh sawios. Tuh nu tingali gara-gara maneh kabeh beunang ieu mah. Ya Pak, punten pisan punten pisan. Da yang nyaho nu ayeuna mah pokona teangan heula we duitna. Ieu mah lain soal nominal. Soal tanggung jawab. Tenang Biasa we di bantasan ku abdi ngobrol kasih parambo mah ke. Bae lah sih, terkudu. Urang mah geus pasrah. Tong kitu masih bisa diusahakeun. Antosan da didinya abi ngobrol heula ka parambo. Pak, Kumaha san? nyapa perkawis anu bieu. Biasa masalah artos mah ku abdi Pak digentosan. Geus teu kudu bae lah eta mah. Urusan urang we eta mah. Lain salamaneh oge da. Nyapa bingung abdi teh tiasa ngabantosan ngan saukur soal ngagentosan artosna hungkul. Mun ku soal sifat si anu nunu kitu mah abdi ge bingung Pak. Bingung urang ge kasih nunu teh nah jadi kieu gimana teh Komo abdi Pak pas mulai capek Pak. Abdi ge saleresna duka kieu tuh henteu ieu teh di dieu pami kieu terus mah. Satong kitu, tong nepi gara-gara hiji jelema sasan jadi teu di dieu deui. Kieu we pokona mah kurang dipertimbangkeun heula soal si nunu kumaha kaharina. Tah mulai aya jalan ya teh. Mun atuh Pak, abdi dilajeng heula Pak. Sok.